Pemirsa, sawatara informasi anu parantos ditataharkeun ku Nenengan Ais Pangampi kelompok 2 kelas 11 IK 2. Sejak didadarkeun dina dinten ieu edisi poe Sabtu kaping 26 bulan Januari tahun 2018. Pemirsa, simkuring pun Andi Husni Mubarok sareng simkuring pun Nur Amalia. Sejak mendengarkan iber salam kopna. Kurana kesadaran para siswa di siswi Man 2 Bogor ngenaan kebersihan di lingkungan sekolah anu ngabalukarkeun naikna volume runtah di Man 2 Bogor. Kanggo langkung nyentrena mangga kasadari umam anu bade ngalaporkeun situasi kondisi runtah nu aya. Ya, atur nuhun ka saderek Andi sareng Nurul anu aya di studio. Ayeuna sim abdi bade ngajelaskeun ngenaan kirangna kasadaran siswa-siswi Man 2 Bogor ngajaga lingkungan sekolahan. Buktosna seurik pisan siswa-siswi Man 2 Bogor anu micin sampah sembarangan anu ngakibatkeun sampah teh acak-acakan di mana-mana. Faktor penyebabna teh aya 2. Kahiji nyaeta kirangna kasadaran siswa-siswi Man 2 Bogor micin sampah kana tempatna. Anu faktor kedua nyaeta telatna tim pengangkut sampah ngangkut sampah anu aya ti Man 2 Bogor. Kukituna penting pisan ka seluruh kasakabeh siswa-siswi Man 2 Bogor ngajaga kana sampah anu aya ti Man 2 Bogor. Rupina sakitu wae anu kusim abdi didadarkeun. Balik deui ka studio. Atur nuhun kasadari umam anu parantos ngalaporkeun situasi jeung kondisi runtah anu aya di Man 2 Bogor. Pemirsa, sateajana diteraskeun kana iber anu salajengna. Dong ka mana-mana tetep di Liputan Susah. Ya maaf, makin diharap. Balik deui di acara warta Liputan Susah. Pemirsa, iber anu salajengna nyaeta ngeunaan kuliner anu keur usum. Kuliner ieu lokasina deket di Man 2 Bogor. Kanggo langkung nyentrena mangga kasadere caco anu tos lengkap di TKP. Atur nuhun ka saderek Andi. Pemirsa, ayeuna abdi parantos aya di lokasi jajanan kuliner anu teu jauh di Man 2 Bogor ieu. Jajanan ieu teh namina supa goreng garing. Tos kumaha? Tos kumaha rasana? Hayu urang cobian. Lain aya supa goreng wae, tapi di dia oge aya tahu goreng, aya kentang goreng. Sareng aya neng goreng. Sareng aya neng goreng. Sareng aya neng goreng. Atur nuhun, Mas. Kurang dicubian heula nya.
Ieu namina teh supa goreng anu aya di deket Bandua Bogor ya. Kahana teh aya rasa asin, balado, aya sausna oge. Pemirsa, rasana ras pisan. Kita kerja wae anu biasa diinformasikeun balik deui ka studio. Pemirsa, warta nu nembe mangrupa informasi pamungkas dina bidangan kelompok 2 kelas 11 I2. Saur geus kurang, kacai jadi saleuwi. Kadaret jadi salembang. Mugi aja lenyapan kang kurang sadayana ngawakilan Ais Pangampi kelompok 2 kelas 11 I2. Simkuring pun Andi Wisnu Mubarok sareng Simkuring pun Nur Amalia. Seja amit mungkur, amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurik Sunda. Andi Wisnu Mubarok, presenter. Nurul Amalia, presenter. Hoirul Umam, reporter. Muhammad Zulfan, pemeran iklan. Ista Wulandari, pemeran iklan. Natasha Puspita, reporter. Zihan Aulia, kameramen. Ismano Pita, logistik. Rupiah Sandi, logistik. Bayu Rizky, logistik. Siti Kahwa, logistik.